Al-haqqu laisa bimahjubin. Tuh. Hak teh Allah. Allah sama sekali teu kahalangan, teu dihalangan. Khobar laisa ditambahan kuba jaidah ditakwiyati makna manfi. Benar-benar mana? Allah teu kahalangan, teu dihalangan. Jelas Allah. Dohir nampak Allah. Jadi itu nama teu dihalangan, mangprai, benar teu? Allah mah mangprai. Jelas, dohir Allah mah. Nu kahalangan justru urang. Kunaon kahalanganana bisipatika anapsiyah. Anapsaniyah. Ku pirang-pirang sifat nu aya diri anjeun nu bangsa hawa nafsu. Kahalangan aninadri ilaih tina mikir, tina ningali dengan mata hati, alias tina mikir menuju ka Gusti. Kahalangan urang teh. Kumaha carana urang supaya teu kahijab, teu kahalangan qalbu urang, teu kahalangan menuju ka Allah Subhanahu wa taala. Nu deetna kumaha carana qalbu urang deet ye entong wakan ningali kadat Allah bi aili entong waka. Sebab diihtilafkeun. Itu ge para nabi juga diihtilafkeun komo urang. Bisa jama-jama geus ngaku ningali pangeran. Henteu bangsa urang ceuk sawareh bohong. Para nabi nu bisana oge kitu oge diihtilafkeun. Eta wara kadinya ladana mah. Kumaha carana urang supaya teu kahijab qalbu urang ka Gusti Allah? Kumaha carana supaya dibere rasa. Nah, rasa eta we. Rasa ditentukeun ku Gusti Allah. Rasa dibisakeun ku Gusti. Rasa diawasi ku Gusti. Rasa katingali ku Gusti. Rasa kareungeut ku Gusti. Tah supaya kadinya we. Aya urang kadinya can. 1. Pabhas an uyubi nafsika. Nah, langkah pertama koreksi ku anjeun dari sekian aib-aib anu terselubung dina jiwa raga anjeun, anu nyumput dina diri koreksi ta aib-aib teh. Selanjutnya obati, bener teh? Obati. Selanjutnya wa alija. Selanjutnya obati air tersebut. Gimana cara ngobatinya? Itu permasalahan, bener teh? Cara ngobati. Nah, ima lewat tapakur. Tapakur, oh geuning kieu teh salah terus tapakur. Kamari geus carana tapakur teh. Tapakur teh. Tilu lewat istighfar. Muhasabah. Maghrib istighfar. Naon nitenan kalakuan ti isuk nepi ka maghrib. Istighfar 100, shalawat, dzikir 100. Jang naon, jang muhasabah kalakuan ti isuk nepi ka maghrib. Nu alusna syukuran eta teh kabeh digerakeun Gusti Allah. Nu gorengna istighfar. Baca shalawat ka Kangjeng Rasul 100. Maghrib teh nonton TV aya. Bener? Nonton bola aya. Pokona bade macam-macam lah. Hate gorengnya ke batur aya. Nepi ka heesna ka impi-impikeun. Ngimpi bobogohan aya. Aduh, sabalupa pokona mah tambah.
udang teh subuh kaberangan itu atuh untuk berengan wae tah didinya urang muhasabah deh kalakuan ti magrib nepi ka tataan kagorengan urang teh tah nu tadi teh nu penting teh goreng teh anu temakeun ku istighfar astagfirullahaladzim bangkitkeun shalawat ka Rasul istighfar 100 terus sholawat umi 100 ditemak dikir 100 yang dinamakan torekat sadiriyah punya na ide na Abu Hasan Sadili pikeun naon pikeun kitu lantaran ulah dituna-tuna engke mengakar bernoda berkarat terus ari di istighfaran terus mah eueuh eta teh moal berkarat moal bernoda moal hitam terus kacuci terus setiap hari isukan kitu di cuci deui isukan kitu di cuci nepi ka modar kumaha lamun geus diobati tasil ileh bener teh maka engkau nyampe kepada Allah amin ya rabbal tasil ileh maka anjeun bakat tepi ka Gusti eta tasil teh waktu syahid tuh kalau selanjutnya waktu syahidhu bibasirotik waktu syahidhu bibasirotik anjeun bakal musyahadah ka Allah bakal aya rasa diri tadi dinya teh Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah As-Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain al-haqqu ta'ala ari Allah ta'ala laisa eta lain hak bimah jubin eta nu dihalangan ae laisal hijabu tegesna teu aya naon al hijabu aling-aling waspan eta sifat lahu ta'ala ka Allah ta'ala wa innamal mahjub jeung ari angin pastina nu dihalangan ae al mutasifu tegesna da anu kapersipatan bil hijabi ku aling-aling ku hahalang anta
eta anjeun bisipatika kalawan pirang-pirang sifat anjeun an-nafsiyati anu bangsa nafsiyah anin nadri tina ningali ilaihi ka Allah pa in aradta maka lamun ngarepkeun anjeun al-wusula kana tepi ilaihi ka Allah waduhula jeung kana asup fi hadratihi dina hadratillah pabahas maka kudu ngoreksi anjeun an uyubin nafsika tina pirang-pirang aib anu aya di diri anjeun an uyubin nafsika tina pirang-pirang aib anu aya di diri anjeun uyub mudhof nafsi mudhof pilih nakdirkeun fi uyubin nafsika pirang-pirang aib anu aya di diri anjeun wajilha jeung ngobati anjeun kana pirang-pirang aib tasil maka bakal tepi anjeun ilahi ka Allah watu syahidhu jeung bakal bisa nyaksian anjeun ka Allah kunabi basirotika kalawan basiroh anjeun aya basor ya basiroh basor mah ningali ku panon mun basir mah ningali ku hate beda aya basor basiroh aya basor mah ningali ku panon mun basiroh ku hate summastadalla tuluy merdih dalil musonib ala nafil hijabi kana ngeuweuhkeun aling-aling ani robbi ti pangeran bi qaulihi kalawan dauhan mualif musonib ieu dalil ngagunakeun qodiyah syartiyah disebutna qiyas istisnai idlau hajabahu syai'un karena lamun tak ngahalangan ka Allah naon syai'un hiji perkara la satarohu yakti nutupan ka Allah naon ma perkara hajabahu anu ngahalangan ieu perkara ka Allah wadapa'a jeung nolaki musonib bidzalika ku ieu ucapan id law hajabahu syai'un ma kana perkara yutawaham nu disangka-sangka naon emma bayane emma min adamistihalatil hijabi nyatana teu mustahil sanaling-aling pihakihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala tah ngadebat eta di annal hijaba kana sanya aling-aling innama yattahiduhu aing pasti ngajadikeun kana ieu aling-aling saha al udoma pirang-pirang jalmi anu aragung waru usau jeung pirang-pirang kepala-kepala bahwa naon teh yang bagi bahwa yang bagi anirib ati wayus iru bil udmati
bahwa maka ari itu dalik yang bagi eta penting naon dalik anirip ati tina kaluhuran wayus iru jeung mere nyaho naon dalik bil udmati kalawan kagungan pamin ayeuna jaa maka ti mana datangna hu ka Allah naon anak kurang wahasilu dapi jeung ari hasilna penolakan anahu sanyana kalakuan jeung tingkah law hajabahu lamun ngahalangan ka Allah naon syai'un hiji perkara kama kaya perkua huwa ari ieu eta sa'nul udoma kalakuan ti pirang-pirang jalmi nu agung la satarahu iya tinutupan se ka Allah walau kana jeung lamun bukti lahu ka Allah eta lahu ka Allah naon satirun perkara nutupan lakana tangtu bukti liwujudihi kana wujudna Allah azatihi tegasna wujud dat Allah hasilun naon perkara nu ngabatasi listil jamil satri kana rima ngajurung tutup inhisarul masturi kana narima kabatasi perkarutupi naon pihi al wa kullu hasilin haja dan salieun itu naonnya itu naon-naon can kabayang pisan naon ieu can kabayang kamu ibu-ibu haja dan ginu ajengan can kabayang aduh kumaha yang penting mah 5 menit langsung ngerti gitu guys. Mudah-mudahan ku Allah. Wa kullu hasilin jeung ari saban-saban perkara anu ngabatasi li sayin pikeun sesuatu perkara bahwa maka ari hasil lahu kana se qahirun eta nu maksa. Kumaha nya? Haji bahrul kumaha ieu teuing mangke lianahu kana sanyana hasil yamnahu nyegah hasil kana se mimma tina perkara waroahu anu aya perkara dina sebelakangan hasil wa yuksiruhu jeung nyupetkeun ieu hasil kana perkara an mahalihi tina tempatna hasil tina tempatna se ala mahali ka tempatna se wayaj'alhu jeung ngajadikeun hasil kana se bi asli qabdatihi na asar dina buyan qabdahna hasil wa tata hukmihi ina sahanapeun hukumna hasil wa dalika jeung ari itu anu parantos ditutur la yasihu henteu sah naon dalik bihaqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala li qaulihi kana pangandika Allah fi kitabihi da kitab Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwa ari Allah eta al qahiru dat anu maksa fawqa ibadihi dina saluhureun pirang-pirang hamba Allah da kaya itu nama nerangkeun qodiah sarfiyah janggus aceng mantek ngkual tangah kabeh kana lampu anu langsung ngarti tangah kabeh kana lampu nya we lah aya listrik aya urang caang teu kacangan kunaon listrik kumaha penting mah teh jelas pisan nya jelas pisan kacangan tah ku listrik urang teh bisa jadi poek
Kedua jalur bisa dipoek kedua aja jalur hiji listrik nak tah kehalangan itu kehalangan poek maka urang poek jadi si listrik teu bergerak sinarna tertutup ku hasir dibatasi kunaon ku tutup dibatasi jadi nerang nyaangana ieu si listrik teu nembus ka urang kalangan aya hasir dibatasi sakitu we tacaangna teh di dinya dua itu mah caang heuh cuman urangna di nah dipoekan urangna caang mah moal lempang garang lorong teh da dipoek itu nama caang cuman urangna terhijab kehalangan bisa lempang moal naon sababna kehalangan ka palang teh tuh urangna ngemprai ngan listrikna naon kehalangan bisa tupan dua jalur poek kieu hiji satu tadi naon listrikna dihalangan jadi tetepi ka urang sarua urang lorong heuh hayang ka imah teh hese ka mani jalan hayang jalan hese da sinarna tuh cahayana listrik aya hasir di dinya aya pembatas cukupin uang lingkupna teh gitu tuh teu nyebret ka urang hiji ta urang poek ka sarua teh nek ka imah moal tepi rek jalan moal berjalan dibuka hasirna itu netutna urangna dihijab sarua rarang lorong nek ka imah moal tepi poek di wae sarua jadi lamun hayang jelas teh berarti lawan itu nak dibuka iya aku dibuka halang itu percontohan karek percontohan eta mah dunia nyata supaya kata akul ku urang kebayang can dia teh lampu Allah eta jeung urang Allah jeung kolbu anu aya di urang sehingga hese nepi ka Gusti Allah ieu teh Allah nu tertutup apa urang nu tertutup kira-kira Allah nu dihalangan apa urang nu dihalangan sehingga kolbu urang bisa nyebret tepi ka Gusti Allah marilah kita simak hikmah kasabaraha teh ka 33 engke pembuktian lapangan pembuktian kerja urang teh kawas kumaha nu kahalangan teh mun urang ka salaki kumaha mun pamajikan ka salaki mun salaki ka pamajikan teh nu lumrah di urang al-haqqu laisa bimahjubin tuh hak teh Allah sama sekali teu kahalangan teu dihalangan khobar laisa ditambahan kuba jaidah ditakwiyati makna manfi benar-benar manana Allah teu kahalangan teu dihalangan jelas Allah dohir nampak Allah
Bisa. Dohir batin bisa. Al dohiru al batin wal gitu na asmaul husnalin. Al-dhahiru al nu dohir ongko nyumput ongko. Allah nyumput dikala ditingali ku panon dohir. Nu kadele mah ieu ku dohir lien. Nu nyumputna saha? Gusti Allah. Matak Allah dikala ditingali ku panon ieu nyumput. Dan anu katingali dohir mah jelema tuh di belakang jelema benar nu katingali ku panon dohir berarti jelas berarti Allah nyum batin di dinya beda deui jeung pasiroh jelas henteu batin eta mah ngan ku basiroh mah ieu mah jululna salikin beda deui jeung wasilin. Laisal hijabu wasfan lahu subhanahu tegesna benar-benar teu aya benar-benar hahalang lain sifat ka Allah jelas Allah sari age apa teu ka hukum-hukum ti Allah arapaleun nyarekan kasalaki teh teu meunang bener teh tah pas dijuju nyarekan kadang kasalaki teh teu meunang eta teh heeh kumaha lah innamal mahjubu anta angin pastina anu kahalangan nu dihalangan ay al muttasifah bil hijab muttasifu bil hijab tegasna anu disifatan ku haling anta anjeun urang nu dihalangan jadi itu nama teu dihalangan mangprai bener teu Allah mah mangprai jelas dohir Allah mah nu kahalangan justru urang kunaon kahalanganna bisipatika anapsaniyah ku pirang-pirang sifat nu aya di anjeun nu bangsa hawa nafsu kahalangan aninadri ilaih tina mikir tina ningali dengan mata hati alias tina mikir menuju ka Gusti kahalangan urang teh tapi alhamdulillah henteu kahalangan ayeuna mah nah lamun teu tolab kahalangan kahijab eta teh teu kahijab nu teu ngaji kahijab kunaon kahijabna coba ku perkara nu eueuh nu kudu dagang bener teh nu ku hoream kapan dagang teh eueuh rasana mah diayakeun ku Gusti ngan ku sabab hatena can boga keyakinan lamun urang teu mangkat dagang ayeuna moal boga duit tah sedengkeun atuh sasakali mah saminggu heunteu ting nyempetkeun waktu da beul meunang bati 100 200 ribu euyut nya 2 jam heunteu nah eta teh kahijab ngaranna kahijab eta tidak punya keyakinan kahijab teh eta mah untuk pengamalanana eta mah kumaha carana urang supaya teu kahijab teu kahalangan qalbu urang teu kahalangan menuju ka Allah Subhanahu wa taala nu deetna kumaha carana qalbu urang deet ye entong wakan ningali kadat Allah bi alien tawaka sebab diihtilafkeun itu ge para nabi juga diihtilafkeun komo urang bisa jama-jama geus ngaku ningali pangeran henteu bangsa urang ceuk sawareh
bohong. Para nabi nu bisana oge kitu oge diitilapkeun. Tawara kadinya ladana mah. Kumaha carana urang supaya teu kahijab qolobu urang ka Gusti Allah? Kumaha carana supaya dibere rasa. Nah, rasa eta we. Rasa ditentukeun ku Gusti Allah. Rasa dibisakeun ku Gusti. Rasa diawasi ku Gusti. Rasa katingali ku Gusti. Rasa kareuneu ku Gusti. Tah supaya kadinya we. Aya urang kadinya can. Oh, kira-kira ya. Bohong. Oh eta. Heueun teh can aya rasa. Dikala ulang ngerjakeun sesuatu perkara tidak berhasil, ngarasula can rasa ditentukeun Gusti eta. Karek nekadkeun mung Allah nentukeun. Tapi dikala kerja ulang sesuai dengan keinginan teu hasil, ngarasula pusing morang maring begitu jalma can bea rasa ditentukeun Gusti Allah. Akan tetapi kalau udah diberi rasa hate ditentukeun ku Gusti Allah, moal aya eta teh. Ayeuna gagal-gagalan isukan we nyeun deui. Heuh dari poe lin. Berarti urang sok aya ngarasula teh karek nekadkeun Allah nentukeun, Allah ngeresakeun can tepi kana alam rasa. Da jalma anu geus tepi kana alam rasa. Nah, moal aya naon? Naon teh? Depresi cek basa ayeuna mah. Benar teh? Stres. Tidak ada depresi. Kerja keras terus. Banting tulang, semangat tinggi. Benar. Imej laksanakeun akan tetapi tetap takdir bergulir. Jangan depresi. Sawabikul himam la tuhriku aswarul akdar. Sehebat pun skenario anjeun, sehebat pun imej anjeun, sehebat pun ikhtiar anjeun, la tuhriku aswarul akdar, tidak akan bisa menobrak takdir ti Allah. Sok kerja mah keras, nyakeun heuh, imej pake teu hasil, mangga nyangakeun Gusti. Heuh. Geus tepi kana alam rasa mah moal orang maring. Heuh moal orang moal ngarasu. Naon sababna? Alam rasa geus aya. Rasa ditentukeun ku Gusti Allah. Tuh. Sekalipun salaki beuki molor bener. Isuk-isuk teu ngajadog wae. Amak mah amak bener teu. Keulna aing teh. Keul teh. Keul. Ngusup naon. Moal ngamek ka salaki. Ngolah sula. Ngapain sini sampingnya wayahna we teh mah biasa. Teh nganepikeun ka ngamek dinyakeun mah teu bisa. Tah lamun geus tepi kana alam rasa, urang rasa katingali ku Gusti Allah, moal maksiat. Bener teh, moal mah? Urang nekadkeun Allah ningali nekadkeun, tapi henteu, tapi maksiat bae. Berarti can tepi kana alam rasa. Tah urang budak-budak eta tah kahalangan tah urang teh ka Allah teh innama mahjub anta. Allah mah geus jelas kahalangan. Kumaha tu carana tah supaya ulang teh terhalang ka Allah. Baida fa in aradta al wusula ilaih. Nah,
Bila mana anjeun hayang ngarepkeun hayang dugi ka Gusti Allah, waduhula fi hadrati, hayang asup kana lingkaran hadrat Allah. Tadi nu bieu teh nya nu daet naon cenah? Tong waka hayang ningali hayang aya rasa ditingali ku Gusti, hayang aya rasa ditentukeun Gusti, sehingga tidak depresi dikala hal-hal nu terjadi hareupeun urang nu teu sesuai jeung keinginan urang. Hayang aya rasa ditingali ku Gusti sehingga urang teu loba maksiat. Ketika terjadi maksiat aya rasa. Nek sorangan nek kumaha carana? 1. Fabhas an uyubi nafsika. Nah, langkah pertama koreksi ku anjeun dari sekian aib-aib anu terselubung dina jiwa raga anjeun, anu nyumput dina diri koreksi ta aib-aib teh. Naon aib-aib teh? Kamari pernah dicaritakeun da hikmah sebelumna. Naon cing? Poho. Naon? Heuh ieu teh naon kamari? Di antaranya ria. Bener teh? Ria. Sabab ku ayana ria bisa terjerumus kana haram. Coba orang boga budak, bener teh? Nek nyakolakeun tinggi teu mampu, bener? Teu mampu. Era ku batur. Pira ku aing teh pangkatna teh cek Pak Asep teh, Pak Haji Bulan teh insinyur. Pira ku aing teh bisa nyakolakeun acan tinggi. Kemampuan teu aya misalkeun. Akhirnya naon bae barang haram. Dikumakeun. Dicokot untuk nyakolahkeun anakna. Lantaran gengsi ku batur. Tuh, bener teu? Ti mana tah eta bijilna? Tina ria eta teh. Urang kitu lieur heuh. Heuh karunya sana ka anak, lain karunya kitu mah. Kakarunyaan. Mun karunya mah samampuna urang. Halal duit nu dipake nyakolakeun. Heuh. Ai teu mampu mah entong. Umroh hayang lieu. Bener. Mengaji hayang. Heg ngaranyuk. Nah, kitu kira-kira eta ria lain. Tuh. Jadi tina kasus ria ieu akan menjerumuskan memakan uang haram. Begitu atuh. Umum ieu mah lain ajengan mungkul nu beunang heuh. Saria akur ieu mah. Kadang-kadang nu ajengan mungkul pan heuh. Ria tah. Tina ria. Ingat definisi ria. Naon cenah? Ngerjakeun sesuatu ria tah. Naon? Ria. Jadi penyakit-penyakit aib-aib anu terselubung di jiwa raga badan urang. Tolong medis. Naon penyakit nu paling susah na medis? Ayo ngubaranana. AIDS. Oh, apa nama? Hah? Penyakit naon? AIDS. Nih ditulis sama AIDS lin? HIV. Teng naon lah kalau gitu hese lah. Pokoknya menulah sehingga diungsikeun. Ting saha tan pagawean kitu teh. Ain singkatan 1 angkuh. Angkuh. Ikna iri. Alah.
D-na dengki dan dendam. Aides. S-na itulah penyakit yang paling sukar untuk diobati. Sama dengan medis. Aid sami. Uyubun nafsi eta teh. Aib anu terselubung di dalam jiwa raga badan urang, dina hatena qalbu urang anu ngahalangan kana usul ka Gusti. Padahal Gusti mah caang jelas urang nu terhalang. Ieu teu kawa batur ningali meuli kulkas anyar panas. Kamu awewe tah batur nu boga kulkas anyar sih anu nyi beuteung anu gering na lieur kamar eta. Aduh. Duh majikan batu mah atuh tingali kongkorongna segelang dalaman deui. Aing mah awewe teh. Ngah? Makena ya. Anu makena ria eta tadi. Heuh. Anu itu udah panasan deui. Heuh. Uyubun nafsi itu teh. Aib anu terselubung di dalam hati kita. Numetak halangan karena usul ka Gusti di urang tuh. Definisi ria kamari geus nya eta. Kerja hayang keuleuh ku hayang ada pemberian ima pemberian materi wa ima pemberian pujian dan lain-lainnya kamari geus eta. Mun ajengan ngaji hayang dibere duit. Eta mah moal mah bejakeun kuring gitu. Bawa moal. Tuh. Di antarana atanapi ngaji di hareupeun nu geulis yang kapake bener. Sugan we daekeun. Eta aya lawarakeun teuing. Da manusia tuh sanu mung kudu geulis lah. Normal. Dua kamari teh mudahan. Itu yubu nafsi. Mudahan hal teuing. Ieu teh kembali ku kamari. Pabhas an uyubina. Apal mudahan teh? Mudahan teh apal teh? Kamari geus rin. Pak Haji Burhan bager teh kakawan-kawana tapi kalakuana goreng. Nek di bejaan sieun ngadat. Sieun ngadat. Mah deui ka uing daet teh. Mah ditraktir deui. Antep we lah. Antep we lah. Antep. Nah, yang penting aman. Masalah kalakuan antep we kumanehna lah. Nek ka neraka pek teh kajenting. Daripada merenang kieu. Bener. Aya nu kitu kira-kira? Nu kitu teh mudahanna ngaranna. Di kiai eta teh. Lolobana teh di urang. Di uing ieu mah duh deukeut jelema do beunghar. Kalakuana moal poe teh maksiat teh. Nek ditegur paur euy sieun teu mere deui engkena. Heuh. Teu ngonang deui teu ngalir deui. Heuh, teu ngonang deui. Nguturna mah ngalir amplopna ka aing beunang. Matak masing-masing we lah. Tah nu kitu teh mudahanna dosa gede eta ngaranna. Naslam taufik. Dosa gede. Aduh. Boga tatangga ulang pengajengan wae tuh. Bapak kudu siksa heuh. Boga bager sok burabe ka urang. Ngan kalakuanna teu bener. Lamun singgung sok ngadat. Heuh.
Moal mere deui tah diantep ku urang teh mudahana ngaranna. Dosa gede. Naudzubillahi min dzalik. Ngantep. Ngantep kalakuan. Gorengna dunungan, gorengna tetangga, sieun teu barabere ka urang. Mudahana ngaranna eta teh dosa gede hukumna. Tinggal ya suam topek tuh. Nah, kamu mudahana ya. Daya sami. Uyu benafsik. Aib anu terselubung dina hate anja kolbu anjeun. Hubul mahmadah hubur riasa iri dengki ujub ria taka. Namun dibahas hiji-hiji na kira anggeusna beunang. Takabur teh kumaha, ria teh kumaha, iri teh kumaha, dengki teh kumaha, engke deui we tah mah. Moal anggeus. Oh, banyak kate. Setelah diketahui, setelah dikoreksi, ternyata di dalam kolbu urang teh terselubung aib-aib yang telah disebutan neme. Heuteut. Iri, dengki, dendam, takabur. Mudahana ria dan sebagainya ternyata aya geus dikoreksi mah kumaha bisa koreksina ku ngaji lamun teu ngaji mah moal setelah kitu kumaha tah tuluykeun mana itu wa aliz wa aliz selanjutnya obati bener teu obati selanjutnya wa alizha selanjutnya obati air tersebut gimana cara ngobatinya itu permasalahan berarti kumaha cara ngobati penyakit ain kumaha cara ngobati penyakit hate penyakit aib anu terselubung dina hatinya rumput obati supaya cager kena cara ngobati nah ima lewat tapakur tapakur oh geuning kieu teh salah terus tapakur kamari geus carana tapakur urang teh dipikir-pikir mah teh yakin ka Gusti teh nya rasa nu mere teh Haji Burhan we nya menit mung nyarek-nyarek acan kana gorengna teh da atuh neraktir lain ku manehna ieu ku Gusti Allah lin hese-hese teh kelakuan goreng mah tekuk we hei jibuhan teu boleh kitu hese-hese teuing nya sebab nu neraktir lain manehna ieu saha digerakeun ku Gusti kan urang can dua keyakinan kadinya teu dah eta pasalna mah sehingga timbul mudahana talewat tapakur bisa dibombardir eta duh euy tatangga tata berehan lamun dinaon lamun diheureyan dicarek kelakuan gorengna ngadat engke moal mere di ka urang ti mana dahar urang tah ieu teh naon urang teh teu boga keyakinan nu ngaregian teh samuk tetangga beureunan lewat tapakur eta teh ragu-ragu emang nu ngaregian nu tetangga lain atuh Gusti engke kita tangan ditoel ku Gusti Allah jam bager ongkoh kalakuana ditoel lebih bager ka urang da urang teu ngarepkeun teh tetangga da urang mah mudahanah wae loba kasieun tah eta mudahanah hilangkeun lewat apa loba tapakuraneun dari urang tilu lewat istighfar muhasabah maghrib istighfar naon nitenan kalakuan ti isuk nepi ka maghrib dosa teh tah apalkeun dosa nu ti isuk teh heuteut oh isuk tadi barang begitu brai dagang bala-bala nyokotna teh 3 ngaku 2 Maji terus kali nganyarikeun batur heuteut ningali pemajikan bujur batur
kabeh tatanan ku aya 100 kagorengan istighfar maghrib teh astagfirullah can goreng hate ka batur heuteut astag 100 kali istighfar naon cing teh muhasabah pertama ngaistighfaran dosa anu ti isuk nepi ka tuh astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullah dari setan aing teh meureun nya aya alusna meureun nepi aku goreng kabeh bener teu aya alusna sawareh-wareheun aya syukuran lewat di la ilaha illallah la ilaha kabeh digerakeun ku Gusti sanes menang abdi Gusti menang Gusti itu kahadean teh beres temak di ku sholawat 100 dikir carana eta istighfar 100 sholawat dikir 100 jang naon jang muhasabah kalakuan ti isuk nepi ka maghrib nu alusna syukuran eta teh kabeh digerakeun Gusti Allah nu gorengna istighfar baca sholawat ka Kangjeng Rasul 100 maghrib teh nonton TV aya bener nonton bola aya apa kan bade macam-macam lah hate gorengnya ke batur aya nepi ka heesna ka impi-impikeun ngimpi bobogohan aya aduh sabalupae pokona mah tambah udang teh subuh kaberangan teu atuh untuk berangan wae tah di dinya urang muhasabah kalakuan ti maghrib nepi ka tataan kagorengan urang teh tah nu tadi teh nu penting teh goreng teh anu temakeun ku istighfar astagfirullahaladzim Gusti abdi mah kitu deui isukan mah Gusti hampura mah kitu deh mah goreng hate di ka batur moakeun bae batu meuli kulkas urang henteu oge Gusti bet panas-panas teuing atuh batur geulang nama handi urang mencan keneh we teh moal panas Gusti suka astag bener aya hadena penting teh bila aku goreng kabeh lain setan bener teu kapan nyabak salaki geus hade eta teh bener teu digerakkeun ku sakugus salaki nyabak pamajikan hade eta teh jabah hade ongko nikmat ongko deuleu teh halal lobalah kaalusan kusaha eta teh digerakkeun ku saha ulah rasa bangga menang diri sorangan bisa tahajud digerakkeun Gusti bener teh bisa salat sunat digerakkeun ku Gus tuh temak la ilaha illallah maujuda illallah teu aya nu nahajudkeun aing Gusti tuh coba arek kitu mah bangkitkeun shalawat ka Rasul istighfar 100 terus shalawat umi 100 ditemak dikir 100 yang dinamakan torekat sadiliyah eta teh punyana idena Abu Hasan Sadili pikeun naon pikeun kitu lantaran ulah dituna-tuna engke mengakar bernoda berkarat terus ada di istighfaran terus mah eta teh moal berkarat moal bernoda moal hitam terus kacuci terus setiap hari isukan kitu di cuci deui isukan kitu di cuci demi ka modar bosan-bosan jadi paeh ladang maksiat eta geuna
istighfar. Ulah diajam. Ulah di moali gitu. Istighfar. Maka kitu deui. Da teu diajam kapan? Da teu karasa. Moali kitu deui, moali kitu deui. Istighfar ungap ulah ditumpuk-tumpuk berkarat tumpuk-tumpuk mah. Hayo istighfar. Kata Allah, aku rindu kepada orang yang suka istighfar. Tuh. Daripada haja dan maksiat itu istighfar. Mending keneh tukang maksiat loba Nek mana pilih? Istighfar tara maksiat tara, bener teu? Tapi nu ieu mah istighfar osok maksiat beuki, mending mana? Hah? Nah, jadi tetap maksiat jalani, cuman tong dihaja, tong diajam, ieu mah terpreset, begitu nongkrong geus ewe liwat, laku aing kudu kieu. Terpleset istighfar. Astagfirullah, isukana Gusti urang moal kitu deu. Itu deui wae. Keun wae. Istighfar deui. Kapan ku Allah? Apaan ku Allah lin? Sia biasa nolak. Kayak dihareup. Moal bisa nolak. Lamun digorengkeun Gusti Allah, maaf imam makom belajar ya. Istighfar deui. Cek Allah sia teh lamun digorengkeun ku aing teh istighfar tolol. Heuh. Lain kieu da ku Gusti uing euy di masiatkeun teh pun teh Gusti tong nyiksa ka aing Gusti. Kapan ku Gusti dimasiatkeun oge? Kaji burhan teh kita tuh. Oh, kapan ku Gusti masiatkeun oge? Tong nyiksa ka aing tolol eta nu salahna mah. Kapan Gusti teh dibere kode sia lamun ku aing digorengkeun teh kalakuan teh hese teuing tuh. Suka ulah ngajam deui. Suka ulah ngajam deui. Isukan mamoal, maksiat deui. Isukan mamoal, maksiat. Aku Gusti maksiatkeun ge. Ngan teu teh kieu. Gusti hapunten. Abi maksiat teh ku Gusti. Tong nyiksa ka abdi bohongan Gusti, eta nu teu meunang. Nyalahkeun. Heuh. Istighfar we. Ngantong isukan tong ngajam deui sakitu. Tong dirancang. Tong dirancang. Eta teu naon rek ka masjid asal mah heuh kunaon jadi karana kumaha ieu teh urusanana geus celekon di dieu teu karasa bener teu balik ka ieu mah ulah depresi. Aduh Gusti aing kapalang berontok kagokeuh isu kamar gorok deui ulah. Teh gua total. Nah kitu istighfar deui. Aku rindu kepada orang yang istighfar. Tuh beres kan. Ahli ajam. Mata ke dihareup ada kalanya usul ka Gusti lewat maksiat. Ari kitu urang maksiat teh lain kitu lain kade. Lain kitu lain. Hijina betesna istighfar. Setelah tapakur mah melewat akal. Bener teu? Tadi tapakur kan tadi. Nah, ataupun kudu teh terus salat digemos terus supaya teu berkarat di urang. Cas terus wa azilha namanya. Setelah ketemu aib-aib sedih lalu obati. Itulah dari sebagian cara ngobati. Nah eta teh wa azil kumaha lamun geus diobati tasil ileh bener teh maka engkau nyampe kepada Allah. Amin ya rabbal. Tasil ileh maka anjeun bakat tepi ka Gusti
Eta tasireh teh waktu syahid. Tuh kalau selanjutnya waktu syahidhu bibasirotik. Waktu syahidhu bibasirotik. Anjeun bakal musyahadah ka Allah. Bakal aya rasa diri tadi dinya teh. Bakal ditanam ku Gusti rasa di kauninga ku Gusti Allah. Rasa diri ditentukeun ku Gusti Allah. Rasa diri kauninga ku Gusti. Rasa diri dibisakeun ku Gusti. Kitu disebutna wihdatus syuhud. Eta tah berarti nyampe eta teh ka Gusti. Dampakna kumaha kalakuan saharina bager. Ibadah getol teh tolab getol kitu dampakna teh. Dampak ti mana eta teh? Tina watu syahidhu bibasartik. Musyahadah ngaranna. Tuh. Kalakuan bageun, heuh? Salaki tos bager oge teu dicarekan. Tuh. Buah-buah jembatan anak teh ka surga teh lewat salaki bager urang. Bener teu? Hah? Sabar, sabar. Jadi jalama jadi nu bagus teh lain laki meuli gagah eta laki begernya tiga lain gagah deui nu gagah mah awewena bener teu nu dipang begerkeunana sabar ta eta nu gagah mah lain lalakina pagag aing beger laku lain nu gagah mah sahana ibu-ibuna anu sabarna hebat amat eta ibu cek Allah teu gagah luar biasa eta ibu Juju tuh dipang begerkeun teu ngamak buah-buah eta salaki beger dari jembatan ka surga pikeun eta jalan. Ari geus nu gagah saha nu gagah lalakina awewena hidup ibu eta nu gagah awewena nu gagah eta bisa nahan sabar bisa nahan emosi dampakna ngan ari mamatahan mah heg wae eta mah ngantong ngamak ke tonga bapakna geus bisa bapak teh adilna heuh heg wae paling bisa adilna mah heuh bapakna boga ajang biayana tuh eta dengan lemah lembut heuh ulah piring ngacleng rantang ngacleng tuh alah ta eta ibu-ibu anu gagah teh kitu ibu-ibu gagah teh nu kitu lain salakina gagah salakina mah burung jelas ibu-ibu anu sabar eta ka surgana ibu-ibu ladang naon ladang pangbegerkeun ku salaki hebat pan naon sababna dia waktu syahid bibasaritik teu musyahadat rasa diri tentukeun ku Gusti tina sebahagian jalma nu ngimankeun ka iradat Allah bersabar ketika keinginan ketika penentuan Allah tidak sesuai dengan hayang urang da alim atau pangnyanungkeun teh ternyata pangbeger sesuai teh jeung keinginan urang ditentukeun Gusti Allah tapi sesuai jeung keinginan bersabar tina sebahagian jalma nu ngimankeun ka iradat Allah yaitu dikala penentuan Allah tidak sesuai jeung keinginan urang eta ladang ti mana eta ieu dibere rasa diri ditentukeun ku Allah eta nu hese teh diberi yakin rasa ditentukeun Gusti Allah hese eta wa ajilha tasil ilaih
wa tusahidhu bi basiratik wallahu a'lam bishawab. Tuh bakeneh. Allahumma shalli sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammad wa salim tabarakal ta'ala kulli syahadatina ashabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil awwalin Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil akhirin Allahumma shalli sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Allahumma la tadlana dan ban ila ghafaratah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan siala karido illa qadiyata wa yasarta ya arhamar rahimin. Allahumma sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha baitikal haram wa jatu qabir karam kasalam ya bulughul maram. Allahumma sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqlana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'as sayiat wa tarabuna biha inda kala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat bi jail halat hayat wa ba'dal mamat. Rabbana amfa'na ma'alam tana rabbi alimna alladhi yang fa'una rabbi faqihna wa faqih ahlan Rabbatil lana bidinina tawasalna bita'alumin tawasalna bita'alimin antal nalwasi'a wa anta jokal abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajambaran ka ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah sallallahu Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah.